kami perem-perem gitu selfie manu rada cantik atuh. Gelis teh kami gelis sekali kumane gelis. Eta maneh meuni jiga asahan bedog. Banget. Asahan bedog lain ih, maneh mesti kasarang ka bedog. Bulan, Hah? hayu. Hayu ka mana keula keur selfie heula pan oh piknik teh ya? Heeh, hayu urang ulin. Oh hayu atuh nya ka selfie heula. Sakedeung selfie-nya. Heeh. Ih geulis gini urangnya. Hayu ah. Urang teh rek ulin ka mana? Hah? Rek ulin ka mana? Urang ulin ka Tanjung Duriat. Oh. Ulinna ka Tanjung Duriat. Hayu atuh. Heeh. Mama. Ih. Dagoan atuh ih. Ari sugan teh maneh teh geus nu. Kakara ge can ieu can naek ih. Nek nalepe selfie tadi nama. Oh, urang teh di ditu kada aman ukur barang dahan makal ka kami make jo. Pan kami ge makal timel atuh. Hayu. Iya jauh teh Tanjung Duriat teh. Itu ya deukeut maneh. Oh, heuh atuh. Tapi dia ayam berbang ieu naon teh. Oh, ya iya pan Tanjung Duriat. Oh iya Tanjung Duriat teh. Ieu Tanjung Duriat. Tanjung Duriat Bapak. Eureun heula. Nah, mah kudu eureun. Kapan deula iku maneh eta teh karcis. Oh ya karcisan. Nya udah kudu mayar ka jero teh. Sugan teh gratis kami mah ih. Oh, gratis mistina sia teh jeung Papa RT. Oh, iya tuh. Sok atuh kumaha tanyakeun heula. Enggak, tanggal tiap tahunnya 10.000. Murah gini ya. Tapi kami teu mah duit. Ih nyakeun nek piknik itu mah duit mah sok ngerakeun kamu jeung budak. Ai bakal mawa timelnya. Noi mama timal jeung asin. Oh. Mah udah geus pangaresep. Ari Sok bakal bayar heula urang indit. Ih, atuh ih. Sok nih. Pokok cek mana ganteng nu ngajaga anak. Tapi dah. Kudu ti kami mayarna. Bayar buru Gusti. Aduh, ya buru ah. Geus teh kuat. Ya di jerona enon we teh rame. Rame di dinyot di ditu teh. Cek yeuh keur booming Tanjung Duriat teh. Tanjung Duriat keur booming? Keur booming. Anu di ayan di Jati Gede. Oh. Sok, karcis. Paingan batu rame yeuh cek batur teh ka Tanjung Duriat. Heeh. Pas Tanjung Duriat teh Pak. Mohon. Mohon Pak. Mangga, Mohon. Tah yeuh. Geus ya. Namun abus era. Ayo ah. Tuh, loba pengunjung. Loba atur. Enggak, wilujeng. Nya. Atuh. Enggak. Hah? Si Mama Ramai ibunya nganu bundageun. Hah? Ada mana motornya? Sangdana si Mama Ramai di situ ih, mana emang ngomong naon atuh? Teka denge. Eureun. Erek eureun. Bayar karcis meureun. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Turun heula. Hah? Ge erek turun. Ih. Menawi aya Mama Ramai. Dia Mama Ramai anu namanya pahinten. Aya anu duaan, mohon. anu garulis. Mohon. Mohon. Namanya bisa tos lugar. Tuh, nya cek abi. Mohon. Naon ayo. Naon Mau bayar Ibu Neng? Adi karcis heula Ibu pahinten. Sajamina 10.000. Kami target 5.000. Kan duit mama nih mah ngadenge. Kalah. Ayo urang makan duit mah da bener. Pada bicara ku Mama Rambai. Bilang hati-hati.
kan nganyuk ke ngomong sih pandas ngomong ieu teh ram maneh temen ya ampun tanya Pak aku ambil ieu sauran heula nganyuk ka lapor nah rangkeun mana mau duit duit mana mau ini ada ini Pulan nggak senepi. Geus nepi kumaha eta saeutik di didinya atuh ngaran tempat selfie. Enggak di dia geula tuh ieu enggak selfie di ditu tadi tuh heula sak. Nya heueuh sok make di bari tuh selfie. Sok. Coba batur pulan. Nyekeun bae ieu pan urang teh atuh ngaran kos batur batu geus selfie. Dia kan HP kami bisi dipake naon ku maneh mah. Nyare ka mana ieu urang? Ieu. Akhirnya teh orang ningali heula selfiean di ditu urang teh. Selfie heula. Apaan cek urang ya urang di ditu tuh ditu deket tulisanna yuk. Hayu. Ya, ini ieu naon pangaran tempatna? Tanjung Busiat. Hah? Lain Tanjung Busiat, mana teh Tanjung Duriat. Ieu mah sok ngaco wae Tanjung Busiat. Ih, Tanjung Busiat buset. Tanjung Duriatnya. Tanjung Duriat ieu teh loba pengunjungna di dieu mah. Makanya gitu loba nu gareulis. Bae. Poho rasan teh urang teh lalaki awewe ayeuna mah. Heeh. Ayo urang di dieu lah selfie. Selfie heula nyam HP. Sap. Aduh, eta meni peureum-peureum kitu selfie mah nu rada cantik atuh. Nah, gitu. Geulis teh kami ieu. Geulis. Tingali ku maneh geulis kieu Mana? kami. Heeh, eta maneh meuni jiga asahan bedog. Banget. Asahan bedog lain ih, maneh nu siga sareng ka bedog. Halus, maneh rek selfie rek jeung kami selfie. Jeung hayang jeung maneh Sok. sok eraan solangan teh. Bisi kanyahoan ku salaki kami di kota ieu teh. Sok. Hitungannya hiji 8 20 lila teuing hiji 2 3. hiji 7 4 Aing nya ieu ira hareka gayana tuh. Hiji 2 kilo. Sok kumaneh atuh. Hiji 2 kilo. Ai budak maneh teh aja. Maneh manggil udah deh. Nya ngajedog. Dia ngalawan, dia lawan jeung emak di dia. Jeung emak. Ieu meuni ngomong emak, urang teh selfie tapi ngomong mama. Kan beda kami mau orang leuweung. Sok sih. Hak make gaya maneh. Sok hitungan ku maneh. Hiji 2 kilo. Geus can. Ih, ini lila geus can. Enggak. Da teu ngajepret. Pan kami mau nyong heula. Oh iya, Tanjung Duriat teh. Iya, ini betahkeun nya, jeung murah asuh ka dieu mah. Dia teh murah. Heeh, jeung murah. Ai tadi mah maneh geuning murah-murah ge da mayar ti kami. Nganyom heula we atuh pulan duit kami da teu mawa. Ngaran Mamah Rambai, tapi duit mah ti kami ti sipulan-pulan keneh. Heeh, kan bae pangkeun mah. Oke lah aya salakin nelponnya. Salakin ke nelpon. Lah dia bapak maneh nelpon ka dia. Ting naon bejakeun cek mama kudu ngagubug duit lamun balik kami keur ulin hayang selfiean. Kudu meuli naon geuning dede anu sok paragi selfie teh. Tongsis. Hah? Tongsis. Tong naon? Tongsis. Tongsas. Tongsis. Oh, tong. Ai meuh teu hayang gaya modern maneh mah tapi kampungan. Kere cingala. Halo. Ayah. Beuh meuni aya. Makan ieu. Ongko di kota teh dagang giribig. Lain dah salaki kami medagang coet nyayahnya. Ya, mama lagi di Jati Gede, lagi di Tanjung Busiat. Tanjung Duriat. Oh, di Tanjung Duriat, tempatnya endah, pokoknya nama pemandangan endah. Mana naik balik? Hanya nah atuh. Oh, kade tong boga nu ngora sia teh di dinya teh usaha sing balik gobloknya. Kasalaki ulah goblok goblok. Akan bae da kasalaki kami lingkar salaki maneh. Heeh. Geus dia jeung budak, derek nyari naik ngomong jeung bapak maneh ka dia. Nah, Yakeun hayang tongsis. ka budak cenah hayang kantong kempis. Tongsis. Hah? Tongsis. Oh, cenah bapak anu hayang paragi selfie cenah kantong kempisnya. Tongsis. Astagfirullah.
Oh tongsis cenah. Iya atuh bejaan kasih bapak. Sok ngomong mana gara sok. Deh, makasih Sok bapak aja. Bapak yang tongsis si mama. Bapak seksi mama hayang tongsis cenah. Tah gitu. Tah hayang tongsis geuning kami mah dateng ngararti nu kitu teh baregi naon sugan teh paragi ngegeprakan reungit. Ayo bapak saya gitu dah gitu. Oh gitu. Urang di dia wae gitu. Di dieu we heula. Beres ngomong. Haga satunya. Heeh kade baliknya. Heeh. Sangke mah lamun liar wae ku aing di Cirian teh eta na. Naon? Dia beneran. Sok baliknya. Hayu. Dadah papa. Nih Pak. Tahu satu hanya ayahnya papa. Bayu we. Ngomong tadi Ece. Iya panas. Ngomong motor, nonton motor. Cik jangan telepon lah. Pulsaan dinya. Pulsaan. Coba panas. Yuk udah udah muni halus yuk teh. Ya Allah. Aduh. Ngomong kita tadi. Kakara ka dieu. Kakara ka dieu. Aduh, ini panas abi mah ieu. Panas uneh, tinggalin meniman trangkieu. Teu hayang nginum, hanteu teh hayang nginum. Kela ieu urang neangan si Mama Rama ya. Tadi geus dieusian pulsa. Halo. Halo. Nya telepon di sana. Cicing si Titin telepon. Si Titin. Geus kadang ieu teh Titin. Cicing heula atuh dong. Naon Titin? Ya abi geus di dieu. Mane nuturkeun? Tak ulah teh heula. Buru geura telepon mana cicing yang nguruskeun duit pendieu urang panas semua di mana. Nya nah atuh ame maneh teh mawa duit sia teh lamun keliliar teh mawa duit. Pan sia teh kamari dibere ku salaki maneh redang inyuk. Eta pan duit tadi mah kabeh tadi dia dititipkeun. Tak ulah teh heula. Salaki si Titin jualan inyuk. Oh dagang inyuk lah saya teh mah. Dagang inyuk. Lain eta pasti cek urang si Titin jeung si budak kadinya. Ya pasti jeung si budak. Ayo Titin maneh jeung saha ka dia? Teu, jeung si Une duaan. Coba si Une ngarudakan wae di tengah denge ari duit dolo denge di. Tuh bener jeung si budak cenah. Daek ku saya tanya ngajak jelema torek. Heeh. Bisi urang nek pariwisata peprek kenon ning ngarepe. Besok atuh tulikan telepon ke kapal. Titin. Duit masalah duit karunya masalah duit engke kami dipangmayarkeun ka ditu nya anu da ka karcis da nu jagana kasep nya keun mah da kami tadi geus dipenta nomor HP-na geus ayeuna rek di WA ku kami nya Heeh. Adinya ayeuna. Cai ieu teh. Yuk kita gitu. Di mana? Di situ. Di mana? Guys, tinggal ngadogoan. Nya di mana cenah? Tadi Oh, diurut urang tadi selfie meureun. Didinya urut urang tadi selfie. Aya tulisan Tanjung Duryatna. Di Tanjung Jeung Duryat. saha cenah si Titin? Jeung si budeg rek ka dieu teh. Eta si Titin jeung si budak ieu niat ka dieu terek refreshing nek ngeunahkeun pikiran. Oh, si eta mah cenah karaka kieu jangar cenah mama mamawa si budak hanas teh mamawa nu lain we cenah. Karaka si hulu teh cenah asa didagoran cenah mas eta Si Titin. Heeh. Da kudu nya mun kudu jeung si budegnya. Padahal mah geus jualan baju. Tapi da si Titin geuleuh ka urang teh nganyukan wae basa di warung ge. Aya nu kaseuneun mana jualan baju ngarenyag. Sama Teuing. Saha? Oh. Hayang goyang. Ai sia rek modalana sorangan rek uyang ka ditu. Ieu teh meureun mah teh. Lain kolam renang ieu teh jati gede. Tuh. Jati, aduh Gusti jatina naon cenah. Ih, anjir teh bendungan. Bendungan jati gede ieu teh bendungan paling gede. Eta teh. Jajero, ai mana rek majai di dinya make ban buat. Tuh. Iya sih. Jepulan. Ya, Ya menit sampai nama. Ya teh mana budak? lain eta ieu maksudna mah nek ngarenjagkeun urang meureun nya. Rek Efek si budeg rewas. Titin tadi ai mana mamawa si ieu atuh. Mas ieu mah batu. Ngomong ka abi cer. Nah, cedok galakeun ngobrol jeung si Titin budak. Ih, lieur mana? Ini gas tensi 200 ya, tata
Mama ya. Biasa we cacalang kapan mama kunaon. Gus Abi teh ambek kasih ieu. titin Teh bagian mama. sia mama kene gubuk lieur kami mah Tadi gubuk Hayu orang selfie atuh yang pacar ayun-ayunan di hadapan imah. Nah, tapi ngajak kudu sampai urang milu. Mana mah budak? Atau kaliwatan yang pacar hadapan imah. Hayu bae karunya we di bawah. heuh bawa we uyuhan mana mah teu lieur di jalan ngagubuk saya eta maka geus eta mah tara bogaan duit. Tapi si eta kan duit adenya. Tuh Urang si Didi maneh ngomongkeun urang meureun suga. lain ngomongkeun maneh. Ngajar teh ka dieu teh rek ngalah suluk. Sakieu tempat alus Tanjung Duriat ngalah suluk. Jangan ngalah sulu, aing mana ngomong ngalah sulu. Iraha. Eta bieu cek si budak. Astagfirullah. Une lain rek ngalah sulu. Ya rek piknik. Ulah renang di dieu tinggal di mana hayang teh. Gusti Iya budak kunaon? Ya geus dibere jajan si mama. cek budak mah piknik Hayang lain jajan, ieu di Gusti, tempat Sa. piknik teu jajan, di tempat ieu mawa naon teu jajan. mawa tuh emang Urang mau mawa jajan, mama rek tuh. mawaan bung teu resepnya bebekalan kamere Teu merenya jajannya. Tapi dah kabudak bager. ada budakna budak terekna teh da salakina mah dagang jame di ditu na teh eta teh nya salakina saya dagang jame Para malah hayang renang di dieu. Langsung. aduh Gusti ya Allah Rek renang. Aya kumaha urang teh ka ditu hayang niiskeun ceuli ngarang mata. Lila mah ku aing Ya. belum kan ka itu. ya sia di lila mah dialungkeun Jadi bae hayang seuri ieu ngadengekeun marane rek renang. Ya mama, mana diwet mama wasi ieu urang teh rek refreshing. Loban urang teh eueuh batur ya mending nyari angan ais yang ngagugubuk si bolot aduh Ieu Gusti tensi geus naik lieur ieu. Panjarkeun teh. Nunggu-nunggu. Urang ngomongkeun tiket rek renang gerak. urang ngomong kenjeng sama maneh ka dieu cenah mah rek nang yang cenah ka ditu kemikir Aya naon di ditu. astagfirullah Tayo yo mojo yo. aduh Gusti Ayo terus ayo dede urang indit ka ditu lieur bisa urang indit ayo Tapi pulang dah pasti milu isi ieu mah. hanya bawa we atuh da karunya ulah sararuana fitieun maneh teh Bae lah kita balat urang keneh. sok tetangga urang watir Naon deui heuh ya. jeung maneh mah ngompol di tu gara tingali eta sibuk budak Ih, budak mama nu ngompol di dinya urang itu dok. baseuh ngompol Ki ieu mah teu karasa atuh si budak. heeh Titin, meni alusnya tempat meni ngareunahkeun kieu, heeh. Meni leganya. Iya Iya. pas urang ka dieu teh nya piknik, teh ka dieu teh nya pas. Piknik Heeh, kitu piknik pas ka dieu teh pas pisan. Naon ieu teh Tanjung Duriat. Tanjung Duriat, ieu teh Renang. Gusti. Cicing lah aman man tong ngomong ieu cari Cicing lah angke ulah ka ngomong. Cicing lah maneh mah tong ngomong kami lah jeung si tiluan ngajedog lah. Aing Ngartihan teh. mata kieu. Aduh, ieu sabok kasing kami. Abong alus Hah? nih. Dede mangker kuyang di dia rek mau babaturan. Babaturan ti mana? Mana goyang di dieu sagala? Babaturan mana? Ya, lain ku baturana. Dedek babaturan sekolah. Hanya hayang paeh mana goyang di Iya, dieu. di dieu mah guyangna ya Dede dengekeun. Guyang di dieu mah gejebur pusat. Di dieu mah gejebur mana mah kayak bante langsung di dieu mah di dahar lumba-lumba. Tah, Aya buaya. kayak buaya. Dek, ngomong naonnya? Tuh. Ngomongkeun rek guyang. Ngomongkeun rek guyang. Mau bener Dede, mau bener ngomong. Jadi ada tuh mal bener kena antep kena lah Cicing, saya Ya ulah pikireun wae atuh sih maneh teh. Teh bisi eta alergi ieu deui ka rasa. Gitu wae mana mah. Cicing atuh mending ngomong wae nya. Tapi da ayo, teu karunya kan ka urangna kesel si budak. Tuh gara. Uneh maneh teh singanyahokeun sorangan ai budak mah. Tuh, padi aura, tuh kubudak. kubudak. Da maneh mah da. Oke. Tuh, tempo. Ha. Ha. We cicing. Tuh karena kasihan geus Jangan gitu, mama tadi geus mam jengkol gan. Aduh. Apa? udah maneh meureun bau ya. Ya, ceulina budak ai irungna mah meureun ka abe bau maneh teh. Kemudian depan tarik kali Teh lah ieu teh tempat wisata. Iya teh tempat wisata anu aya di Jati Gede ieu teh Tanjung Duriat. Matak pengunjung nage lobana teh anu ti Bandung, ti Jakarta di dieu teh. Di mana-mana Di meureunnya. mana-mana di dieu teh matak urang we kapanerian urang dieu. Ya, tuh rek ngomong naon deui teh. Maneh mah
teu saenan salah tadi ka urang ngajak ngalas suluh tingali sakieu alusnya di mana rek ngalas suluh cenah. Gusti rek Ieu ngalas mah suluh. lagi keur fotoan selfie. Tadi teh ngajak naik selfie erek menang piknik. Teu tadi mah ngomongna teh ka urang nyampur rek ngalas suluh cenah. Anak urang teh make baju ieu rek nagihan. Torek. Ayeuna rek ngalas suluh di mana di jero Hey. Heung ke mawa. Korek. Si Uneh mah heuka urang teh da karunya-karunyanan tapi dah ai budak mah lieur. Udah ari teh dibawa ku urang teh karunya udah di harapan deui mas urang. Udah babaturan urang teh nya tapi heupi aku maneh ngajak piknik pajar ngalas Ya. suluh. Ai salaki maneh geus dibawa ka dieu can. Acan ku. Ayeuna digawe di mana salaki maneh? di kantoran nyupiran masih kena ngakutan batu. Maneh mah atuh di kantoran nu nyupiran teh mah nya Naon atuh di mau kantoran ngadahareun? nyupiran eta mah meureunnan keur Ieu kuling dina kantong ngaduk ente mawa. bukan batu teh. Teu mawa. Kitu we gini ngalung-ngalungan eta batu. Heeh lain di kantoran eta mah di lain. sisi jalan tukang gali. Pokokna mah urang mah ngomong ka batu mah pokokna mah salaki urang mah mau mobil we. Udah mana mah geus biasanya. Aya Tanya bulan. Ai maneh keur ngolo naon? si Titin mah mau adahareun geuningan ai maneh mah mati mah dahar. Geus Si tadi. Titin mah adahareun ah. Daleti urang Si saha? si Uneh mah mawa. Si Uneh kana si Titin untung torek. Ya bulan. Ya. Ai maneh salaki geus datang. Nya pugupan kami mah teu datang-datang. Pan si mah ngaranna teh nya. Geus puguh si mah teu puguh salaki na geuning salaki batur ge digubug wae. Kumaha anu kamari teh? Ayo ulang ngomong we cenah tadi ngajak selfie nah. Gusti agung. Tapi bae layanan Tapi bae lah sok we selfie. Sok layanan mah sapi. Tuh, cek si Dede eta lieu cekek. Heeh lieureun tah budak oge ngadengeun maneh teh lieureun. Gusti Ieu musah deui keur ah naon deui. atuh tali mah keur dibekam. Tah, Ya, tingali. Tanjung Durian. Dari apaan teh ieu teh naon tempat teh? Tengah poe kieu cacalangapan we bururang selfie lah. Sok ke turutkeun we eta. Sok turutkeun. Tuh tempat pariwisata. Turutkeun cenah mama. Turutkeun gitu. Sok turutkeun. Sok. Kumaha? Buru orang balik selfie heula. Tengah tikali. Geus. Si eta mah mani euleugeg di selfie teh anger maneh mah. Mun hayang pang etana. Ngecok atuh sakali deui. Heeh, entong sok diramaikeun huntukna. Tah mah. Sok sakali deui. Buru ya geus siap pan selfie. Foto. Kapan dia ge? Ini naon ini juga. Awas tah kana HP si Titin. Titin. Tuh, kontak hati mana sih? Titin kan. Tuh aya. Jeprot. Yes. Geus. Balik ah. Ya, geus sararape nya. Padahal mah itu loba keneh spot-spot foto teh tapi da urang capek. Naon pot-pot kok. Paranti selfie atuh lah intina mah. Loba keneh. Ayo itu ganti pot kembang, orang mah pot-potan. Spot foto gitu. Loba nu kaset Ini daripada teh urang dianya. nya loba pasti nu kaset negara rilis ge loba. Ya. Yang makal hiji. Naon? Mana mah anger sok itu patut lalampahan teh. Jika budak leutik kan jajan yang jajan. Ya Titin, mana teh cicing karunya ka salaki mana teh keur kulit tu ngakutan batu. Mana teh? Ya, pan geuningan pan salaki teh meh aya baturna ieu nu mantuan. Jadi kudu Ayo neangan lipan deui mana mah, deui. ayo lipan hayang nu mahal, mana mah dibere ku eta mah geuningan kulipan Nek ngabalajeun anu maneh, murah. ayeuna mah. Bung mana teh. Anu murah mah atuh ukur asa kalieun. Naon ngomong naon? Urang mah nek ngabalajeun si ieu bongan teh Oh, ngobrol. geus lieur kan mang balik ah. Beli. Dede, mana kantong orang balik kantong lieur. Tuh tong nyarekan we Kara Titin. ieu mana ngilu teh ka dieu teh kami mah rek niiskeun pikir, rek niiskeun hate ieu mah karakan mereka asa bejan dulu. Bener mama ieu mah halus ieu mah kemandana. Geus mah bener ayeuna mah. Aya mending Pajarkeun teh dicarekan teh alus cenah. ada mending geus eta. Lieur ah. Rek kamaran. Rek kacai. Cincing lah senal emak. Rek kacai. Pang cincingkeun. Mantap, lieur ah.